ngayangakeun kasepuhan. Oke sobat Kidaeng Channel, sekarang Kidaeng Channel collab bersama Perbuka Channel dan Kang Has Channel ya, asli dari Cibatu nih Kang Has nih. Sekarang kita kolaborasi berada di destinasi wisata Saung Karinding miliknya Aki Sunda ya. Dan inilah sosok si Abah Aki Sunda, ini seniman asli dari Garut nih. Oh, Karena kalau misalnya kita lihat Karinding adalah sebuah seni budaya yang anak kita tahu apa itu namanya. Itu mungkin sobat Kidaeng dan kita bersama Perbuka Kang Has Channel juga kita bakal ngobrol-ngobrol sekarang sama Bapak Isunda. Sata cana hapunten penginten Ki tapi bisa pada yang terang penginten sejarah awal muala asal usul Abah penginten pertama ngadirikeun ieu Karinding pengintennya kumaha Abah penginten biasa sekedik Abah ngajelaskeun. pas pertarosan dan sanesna roskeun nah sejarah Karinding tapi asal mula ngadegeun saung Karinding ya pas lagi pami sejarah Karinding mah pada umumnya ayeuna dina YouTube dina sanes kanten lah gamping akses aya sababaraha pamenak nya ngeunaan Karinding kuantitasna sieun lah tukang kimung anu parantos ngalungtik ngeunaan kimung nah karasan sing jajan batun bukunya punten kakang kimung insyaallah minten buku saung Karinding bakal